mun babari jara di wali kabeh. Emangna wali ngan zikir doang, ilallah 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 ilallah, aja boga hubungan jeung bupati jeung gubernur. Ya. Kos kitu mah ahli torekat mikung kos kitu. Ngorekat si kos kitu. Udah perkumpulan torekat tapi kudu udunan, manya torekat udunan. Torekat melepas ti dunia, lepas ti makhluk. Ulah aya. Ye, cenah tuh urang moal kaambeu ke manusia eta penyakit karena hayang diambuan ku jelema. Ji, atuh ge jelema ngabutuhkeun ka urang eta penyakit karena nu kos kitu mah. Torekat balain kitu Allah. Atuh batur ge ka urang kumaha ulah pikiran batur aing sorangan. Engke cenah kumaha lamun ngondang ngariung eta ngaranna lain torekat, sagala hayang diondang ngariung, sagala mamaca hayang diondang goblok. Lain kitu torekat. Hiji ka Allah. Ci cenah emang kudu kitu hirup. Nah, lamun sia nanyakeun kudu kitu, berarti sia mah hirup syariat bae. Geus bae hirup di syariat bae. Haju mun syariat ka sorga mah angel. Angel. Haju eta norekat bener kan teu ulah nanya bener jeung teu sia mah kos Amin Rais bae. Age Amin Rais. Itu mah begitu mah kamu salah. Masa hirup harus menyendiri? Salah. Teu nyahoeun bag-baganana nya. Teu nyahoeun ieu teh deuk ngalepaskeun dunia, deuk ngalepaskeun makhluk ke ketika geus bersih ulah hayang nanaon dianjurkeun supaya bermasyarakat. Ngaji jeung masyarakat, ajak masyarakat. Ketika urang geus lempeng, ketika ngaji jeung masyarakat teu hayang dibere, teu hayang dimuliakeun, teu hayang diagungkeun. Nu ngomongkeun teu peduli kajen teuing can paham berarti. Ketika orang ceramah geus teu hayang amplop, teu hayang naon, hayang ge jerona. Eta paneta kos kitu deui bae tolol teh Pak. Ulah aya naon. Geus berhasil deuleu. Itu khulafaur rasyidin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil. Dewa tabiin berjuang tanpa hayang imbalan berhasil. Dewa para wali sanga berjuang berhasil lantaran teu hayang imbalan. Ketika urang hayang imbalan datang ke modar sia moal berhasil. Paling gajeun imah. Paling meuli mobil kos kitu hasilna. Ulah hayang nanaon. Waduh, cenah tuh mata mah hese, nu ngatak jadi wali hese ge. Geus kieuna lain zikirna. Sama illallah 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 nu cau. Illallah. Nah eta salah. Mengasihkeun diri dua hese ge. Nu mentak torekat teh lain zikir, zikir mah sekadar alat. Norekat mah pagawean tingkah. Teu kudu ngomong-ngomong norekat mah. Torekat abdi Naksabandi. Torekat abdi Qadiriyah. Torekat abdi Supendia down. Torekat Supendia mengising ngalulu tamatu. Tuh geus teu kudu ngomong, torekat teh kudu ngege kajawan. Asal ieu dibere duit teu beres bikeun ka batur. Asal ieu kadaharan teu pati bagus teu didahar ku jana bikeun. Asal ieu pakaian di deuleu nu merekna kurang pati beres teu dipake, kumpulkeun ke jual. Emang sih begitu bae diajak bener nah hese diajak bener nah kadinya deui hese tuh jadi lamun aya jelema norekat kemudian babarengan jeung pamarentah ngadahar duitna lain 100% lain 90 dia 150% lain torekat teman tak hese jadi wali kos kitu hesena. Kumaha lamun babarengan jeung pemerintah kemudian dakwah? Teu masalah. Aya geus usul mah. Asal pamerena ulah ditarima. Aya teu atuh pugu mah ka sia. Tuh, nyana geus ngajawan eueuh cenah kana. Dan nyana ge meureun hayang kabere bae. Yes. Jadi teu kudu ngomong norekat jeung urang ulah suuzon kana jeung pamarentah, ulah suuzon deuleu heula. Gus Dur mah lain jeung pamarentah jadi presiden nya nama. Wali sanga Raden Patah mah jadi raja. Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja. Syekh Maulana Hasanuddin Sultan Maulana Hasan raja sultan teh. Teu masalah. Asal ulah kabita kana dunia.
Urang mah kakarak jadi kiai bae jadi kiai malah ustad disebut maji ke mana bobong mang haji ustad atuh siang mana naon teh mang haji sakumaha tukang lauk mang tadi mang tukang lauk kos gitu mah wayana ustad atuh eta kiai tolol tah ustad tolol lamun di kiai bade ka mana tah kitu aing asana tiis kana hate jurig sama kiai kos gitu. Komo ya mak kiai lain ustad lain make kaha supaya di tambah bapana jurig. Mbahna tah mah. Si norekat teh dua teh senyum-senyum be. Kajeun deui nya ngaku norekat. Di deuleu heula langkah-langkah lain-lain bae. Kajeun teuing nya ka urang ngomongkeun geus sok sambarangan we deuleukeun tungtung. Nu lain bae kajen kuku wajen ting kuku mah nyana Habib 1 juta kali Habib lain bae bab tarekat nyana putra kiai sanajan putra kiai lain bae ieu mah urusan tarekat jauh tina dunia jauh tina makhluk kara oh berarti cenah tarekat mah kudu susah tuh sia mah bodoh sia mah dasar bodoh hese diajak pinterna alabatan hurang sia mah jaga hurang nu bodoh mah sebab kadeuleu otakna teh di hulu lain gitu urusan dunia urusan Allah usaha cenah pabeulit kiai nu mantak sia mah pabeulit bae ja bodoh pan cenah tadi ulah resep kana usaha pan dagang tuh mantak angel ngajina angel teu meunang cepet-cepet teu meunang mantak kitab ieu mah teu meunang diaji ku pantar-pantar sia teu meunang sabarang sia teh ka saha cenah kiai ka eta ieu mah kudu kelas masantren kelas anu geus mantep karak gaji ieu da cenah kiai kula mah deuk dilarang deuk ngadengkeun moal dipake ya geus mah ieu mah sih bang hanya doang moal saha nu deuk make zaman tas ngaji ieu aju minta doana supaya dagang maju deuk nganaonana tuh kakar kecil keneh aing ngaji anti dunia aju minta doana eta jelema nerana goblok eta pan atur mah ke isuk deui ke ulah kuari atuh ieu tep nyarnya asapan masyaallah ieu urang keur diajak lalakon tentang ilmu kawalian ya nu penting mah nyaho bae heulanan ja make mah moal atuh buktina boro-boro nyepi sabulan nyepi saminggu boro-boro ye pugu kakarak ge jam 12 batu ditelepon hei kadieu emang naon ieu aing sepi sorangan pancen norekat pan kesepian tolong teh coba ieu eta teh lain norekat tuh kos kitu mah ngaranna ngahakekok hese nah ieu nu mantak urang ulah sembarangan si anu norekat deuleuh ketika dibere ku pamarentah nariman teu buku pondokna ge cenah nang di upati geus putus langsung lain norekat hakekok geus mah jelas ge ulah jorok sembarangan pan aing zikir datang ka ngabudah leuwih ti ngabudah sia zikir lain pan maksudna ge lain sa zikir-zikir nah itu norekat bade usul ilallah padu zikir mah atuh teu kudu make label torekat atuh ya haji pendi ge zikir mah terus bae illallah asal dinusugih bae kencang illallah tatangga bae nu susah la illallah ya ese mantak hese mantak terjadi 1000 hiji gini jadi wali ku hese sakabupaten Tangerang Buaya Bau sakabupaten Serang Buaya Bau sakabupaten Pandeglang Buaya Bau ieu nu diangkat jadi wali nu usulna Buaya Bau lantaran hese kudu ngasingkeun diri lain sabab pinter ngaji bae lain zikir bae tapi ieu anti dunia anu hese di Habib Lutfi aya nu mere ke mobil Mercy teu dipake-pake dibikeun Habib Lutfi di Kunagara dibere 3 miliar kamari ke mall tako dibikeun teu diterima ku nya saya masih mampu untuk membiayai teu diterima
Jia mah kumaha kitu eta mah teu jaho lalakon multa kok kamari teh deuk dibere 3 miliar ku pemerintah. Tidak. Haju nang ti mana? Wallahu a'lam. Tah, torekat ieu mah dengan make label torekat mudah-mudahan pemerintah bisa nyumbang. Haran teh coba yuk. Ngaran pondok pesantren ge geus lain lalagaan. Pondok pesantren Al-Kursi, pondok pesantren Allahil Mahfuz, pondok pesantren Sidratil Muntaha. Budak ngaran ge luar biasa tama pondok pesantren Jannatun Naim. Teu kira-kira teu wanian nyana nyebut pondok pesantren Jahannam. Lalu lagi ditakeun torekat Pak sese mentak saeutik anu datang nak saeuti batal torekat bener nya torekat ijazah batal mentak teu naik aya nu di ijazah teu naik torekat mah lain haju ijazah terus cara ngaji amil haju beres terus akan Gusti lain kitu dideuleu afal jeung ahwalna datang ka mana ulah wakan teruskeun si guru mursyid jang naon diteruskeun ngan sakadar ngabau sungut doang ulah tarekat mah di bawah bimbingan di dieu heula teu naik pada datang ka pae di dinya bae namun nyana naik mata dibimbing terus mursyid ngaranna ieu mah lain ijazah teh ieu kuari di dieu Sugro nya engke minggu hareup ka di Kubra aduh iya jadi kubra itu beres salah tak guru torekat teh salah tak urang ngaji teh keur bag-bagan torekat salah ngumentak eta Abah Anom disaralahkeun ku Kiai Engan ai nyalahkeun langsung pan zikir ai teu nyalahkeun pan kuda-kudana salah hanya senyum-senyum lah kiai-kiai di Garut Tasikmalaya Ciamis Bandung Tangerang kabeh nu nyaraho mah lain gitu lamun nyadana nanya mak dibejakeun kulantaran besi jadi fitnahkeun antep di Pandeglang anu sarala senyum zaman buya zaman almarhum senyum padahal mah lain gitu kok jadi kos gitu sih masa norekat jadi rame gitu di aju ditaek-taekeun jadi kalalubra kan aya wilayah itu Sugro aya wilayatul Kubro nah kuari nu Kubro diganti Kubra hese atuh lain hese deui nu batak dina haul teu meunang ngondang sakabawana ku ukurannya ketika ngahaul ngundang berarti nyana hayang didatangan berarti hayang didatangan ku makhluk salah haul mengenang guru torekat silsilah adapun batur milu dikersakeun ku Allah kumaha kadar urang ngondang salah tanu aya nu ngondang haul salah nu sabenerna mah berarti nya hayang didatangan ketika hayang didatangan ku makhluk itu salah syariat mah ngaran sakabawa kabawawana ku hakikat hayu bae aduh cenah haul saeutikan jasa atuh naon ngomong saeutika atuh hayu bae datang ka mana kadar keyakinan nyana ieu mah ngundang diundang kabeh salah lain gitu mun endeut jang tausiahna bae ngondang saha eta mah ngabejaan bae bila berkenan mangga henteu ulah jadi masalah kos kitulah torekat mah berbeda jeung maulidan cenah kos maulid ge luhur-luhuran maulid ngan namakan syariat. Ayo masyarakat, ayo, karumpul. Yuk, urang berjanjian, ayo. Wah, aju pengen dimaca sorpal anam. Wah, puhara jasa. Begitu dibaca bubar. Puyang sekian. Puyang, adanya puyang. Baru bubar. Tesak lain sekali, bubar teh lain sekali. Matak dicaritakeun teh geus kajadian bubar. Nah, ieu cerita hese, lain lalagan. Coba ieu tah bikasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi bitasbiyatiha. Cok bersihan. Geus, dunia geus eueuh bisa alhamdulillah. Berarti kan tahunan. Makhluk geus eueuh berarti kan tahunan. Bot, nafsu. Nafsu teh kan dibagi heula. Aya nafsu iblis, aya nafsu malaikat.
eta kitu heula tah make skala heula. Deut nafsu iblis tek hideung. Nafsu malaikat berarti eta mah kitu bae heula. Supaya kahartiku sorangan. Guru teh mere putih. Nafsuna dibaca ternyata. Ieu berarti mun nafsu ieu iblis, nafsu ieu malaikat, nafsu ieu iblis, nafsu ieu malaikat. Nah, engke ka dituna make lelembutan latifah ngaranna. Kitu heula. Ulah datang ka urang ka iblis. Jadi urang ke bisa tapakur sorangan. Oh, ieu mah nafsu iblis, ulah. Oh, ieu nafsu malaikat, seg. Jadi boga ukuran urang. Lamun teu guru mau bisa ukuran. Moal nyaho ukuran. Iblis pajar malaikat. Malaikat pajar iblis. Salah teu boga ukuran. Hese mata kudu boga guru. Lain langsung tamat berangkat pakai jubah anu panjang gede udang-udang. Emang torekat jubah? Emang torekat teh udang-udang? Atuh eta mah penjahat berjubah ngaranna. Situ mah. Tah si eta ge kitu si eta. Guys, dunia we makhluk we nafsu we setan. Ieu setan teh ka deuleu ku ahli torekat. Moal ku Imam Syafi'i ditonjok cek. Moal Tuan Abdul Qadir teh nampiling setan. Ketika Tuan Abdul Qadir geus riyadhah terus we 3 tahun jol we setan merupakan ngarupa cahaya. Abdul Qadir kula teh pangeran nu kumaha disembah-sembah. Be maneh teh ibadah berang penting zikir bekarasa ku kaula sebagai pangeran. Geus pohara semua laya di dunia model maneh mah geus bener-bener di aku ku aya dasak itu geus datang ka dieu bae Abdul Qadir stop maneh mah bebas teu kudu salat. Bobot cek Abdul Qadir. Tolos ya iblis ya tepak ku Abdul Qadir tampil banget. Ngaprit. Eta raja setan ku anak buahna kan dilayan kabeh. Oh. Aya naon tuan raja waduh puyeng aing ditarim piling. Ku Abdul Qadir ini aya naon raja aya naon ku emang ku naon itu aduh teu bisa kagoda aja dan teu bisa kagoda ku aing. Anya ku muridna. Tuan, eta tadi nampilin setan. Ku kan nyahoan setan. Masa setan nita urun salat? Kanjeng Nabi anu sakitu poharana salat terus bae datang ka barareuh. Terus bae datang ka maot teureun. Ieu mah kakarang sakieu bae tita eureun soal setan curi teu mah kos kitu mah. Mentak urang hakekot ka ban hakekot kos itu. Waladzikrullahi akbar zikir teh leuwih agung tibatan salat. Teu kudu salat teu penting mah zikir bae illallah. Geus banding dikasumurkeun tah mah geus. Dikasumurkeun dicor sumurna ge. Hakekot teh kos kitu. Ye sambarangan bae. Dan nanti kajahoan bae nu salah torekat teh salah nyahoan. Sumputkeun ulah kajahoan boro batur pamajikan ge ulah nyahoan bae urang norekat. Ieu mah bebeja ke masyarakat besi kula teu aya hampura kula keur uzlah. Udah. Alhamdulillah kula keur norekat kuring mudah-mudahan daroakeun ku kabehan mudah-mudahan kuat. Eta mah ongkos dek calon lurah. Oh ya, ese. Nah, lamun bisa bitasbiatia, mun geus bisa payaro piha jamalal kanzil mafi. Siri lubil qalbi. Bakal nempo kana kaelokan Gusti Allah anu lir teu beda jeung simpenan anu samar pisiri lubil qalbi. Sakumaha dina hadis qudsi cak Gusti Allah anjing Nabi nu nyarita kuntu kanzan makhfiyan. Kaula lir teu beda jeung simpenan anu samar. Bahbabtu an-nurafa makasim kuring mikaresep hayang dikenal. Kulantaran kuring hayang dikenal fakhalaqul khalqa kuring ngadamel haji pendi. Pabi arafani kulantaran kula nyaholah makhluk ka kaula. Nanti kula urang nyahona ka Allah teh ku Allah. Sing hade. Mandak palihaza tabayyana anna Allah ta'ala khalaqal khalqa limaribati. Jadi jelas atuh Allah ngadamal makhluk urang ye, ngadamal manusia urang. Ieu teh jang naon jang supaya nyaho ka Allah. Mantap hayu urang iman geus ka Allah, geus nyaho, kakarak nyaho secara ilmu. Hayu terus perdalam ilmu ge terus perdalam tauhid urang. Mana nu wajib di Allah, mana anu mustahil di Allah, mana nu jaiz di Allah, mana nu wajib di Kangjeng Rasul, mana mustahil di Kangjeng Rasul, mana anu jaizna sok geura. Kebelah dituna terus supaya datang ke rasa supaya ngerti
eta mah kafir, eta mah musyrik, eta munafik, eta mah geus jauh jasa ka Allah. Urang teh supaya wau ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tuh. Sok geura perkenal. Nah, nu mantak urang daek ngaji ge, ieu teh mengenal Allah. Mengenal Allah melalui syariatna wudu kumaha, salat kumaha, diaji unggal minggu. Bisa minggu ieu nu kamari poho. Teu pinter-pinter tolol. Itu gaji mingguan mah kos kitu. Nek iraha jadi wali na ulah wa kemikiran jadi wali. Jadi jelema bener bae heulanan. Cak syariat geus hese jasa. Minggu kamari bae nu ditanya, sia minggu ieu tadi ngaji kos kitu nya. Minggu kamari nu inget ngan kareta doang tinggalin kareta. Misalnya tadi Gusti Allah telir teu beda jeung simpenan samar teu kadele. Urang boga cengcelengan teu nyaho jerona sabaraha. Boga simpenan teu nyaho di gunungna. Allah teh hayang dikenal maka Allah ngadamel makhluk. Geus Allah ngadamel makhluk teh yakni manusia ieu teh supaya nyaho ka Allah. Tuh nya. Mata urang mah sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin. Eta kan gerak Allah tah. Gerak Allah tah. Geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian kaju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedangkan ku aing geus dimerdekakeun sia. Taruhlah masa muda na sia gawe, taruhlah masa muda na sia dagang, taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha. Tapi pan ku aing dibere umur panjang sia. Ajo ku aing belenggu-belenggu, jang dahar ambalaya, pake ambalaya, geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa jelema geus luhur pangkatna bisa morosot ku gara-gara mio gara-gara apansa gangguan hirup loba disebut awaiq. Gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun. Sebab satungtung urang aya bang baluh urang moal jadi jelema luhur. Kabang baluhan ku dunya, kabang baluhan ku makhluk, kabang baluhan ku nafsu, kabang baluhan ku setan. Urang moal usul ilallah, mahfud ngaran. Kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang. Babari urang ngomong nama. Ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa. Praktekna hese. Urang ulah-ulah ngalengitkeun watak-watak anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula mata teh resepeun berwatak neuleuh nu geulis hiji bae mata ku urang ditapaan teu bisa urang meureumekeun mata hiji ta eta ngaranna bang balu satungtung urang teu ngariadohan mata urang moal jadi wali
Duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali. Capek. Berangkat gencan geus capek. Abo ieu mah mun berangkat paeh ieu mah. Cili ngabogaan watak resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu. Teu kadele ku urang si sarwitina mah tapi suarana duh di balik tembok ada suara mu ngos-ngosan. Tah, eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak. Diriadohan ku urang denge urang. Wajen teuing urang elmuna hebat. Sakikituna bae. Sakikituna bae. Insyaallah. Ya Allah. Kitu kene irung, kitu kene sungut, kitu kene leungeun. Berwatak leungeun teh resepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk. Teu diriadohan ku urang atuh geus mengpeleh. Jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata, babandul cili, babandul irung, babandul sungut, babandul leungeun, beuteung dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah. Mentak riyadhah ngajar nafsu. Mujahadah merangan nafsu. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Carana supaya orang keluar tina belenggu eta maka orang kudu loba tafakkur jeung muraqabah. Jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya na. Naon bae dikorbankeun ku nyana. Komo jelema ternama. Aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belenggu dirina anu keur di penjara. Kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara. Segala rupa diusahakan sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara diusahakan ku sahabat oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakan teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang beloan itu. Aya hiji waliullah di penjara. Datang ka di penjara, di jero nyana dikerumuni ku ahli-ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Geus henteu. Mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Onto mama kayak bisa ka dieu zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan. Asa kasinggungnya na maka mama dijeburkeun ke jero penjara.
tuh yang geus kieu mah teu kumaha aja mama masanajan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sejen urang ka di hese ka di hese. Ai asli na merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh. Ketika orang di luar penjara jama mak itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung. Atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung. Teu beda di jero penjara jeung di luar penjara. Mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae. Nya nama nikmatin di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah. Sebab naon? Leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Ih, wali mah pandanganna kos kitu. Ohara jasa. Nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara, yeuh kuncina diberep sajadah. Diamparkeun ku nyana di jero penjara. Cak anu sekelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci. Ih, kunci penjara mah besi lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener mama? Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Hei, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh punyana. Masya Allah, jelema mah jelema nilai kumisa bibrozak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih enak. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Eusina eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah. Nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah. Anu nyugihkeun Allah, anu nyangsarakeun Allah, nu nyehatkeun Allah, nu ngagringkeun Allah. Hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah. Ketika Allah dikeluarkeun gampang. Ye, mama ulah sok loba omong lah, sakjana coba buka. Ayo. Salat, sholli, Allahu akbar. Aya nu ngomong mama, eta salat usolina nan usoli libukail kunci, Allahu akbar. Sia sok aya nyaho bae. Segala salat-salat bae usolina ditanya ku sia. Komo lamun hayang salat hayang ieu naon garang-garana batu cincin daratang gitu. Bangsa per naon ngaranna dare-dare. Dunia supaya datang aya salatna. Tah eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan. Salat Allahu Akbar beres salat maca nyana wiridan. Ya ayu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Mal diteruskeun gua aing bacana. Ke kusia dipraktekeun paranti muka kunci. Aju sia maling. Ditanya ilmuna nang tiki uci cenah. Pan aing jadi agen berarti. Wah, teman kitu-kitu bau rahasia tuh. Wah, saya hayu aku yung nama kajian teman. Beres salat doa langsung tadi bener baik. Tengah puting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara
suara kala luar pret digerokan ku nyana keluar ayo gerak mesti keluar lupat ayo mama mau moal kan mama ayo mama maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ndek ke mama nu keluar jangan mukakeun age mama henteu maneh bae mama mah ngan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh salaman teu kudu salaman deui ulah kabura penjaga sih ya ke kalau luar kabeh plok beres ngunci deui plok orang di dulu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum iya kamarana kosong tinggal ayah mama bae keur salat duha Allahu Akbar teu bisa ditanya Ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu Akbar tas zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu Akbar cak penjaga aing irhananya ya akhirnya minta nyana ngadeketan mak punten kula ieu minta kesempatan dek ngobrol wae ka dia ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek kana jujur awak jujur ai eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teka deule ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kalaluar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kalaluar pan ku kami teu kadeule atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beuntak bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu bu eta penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mamana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bae asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkesela ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahan anak maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku mama kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah teu macem-macem kos potot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadeuleu ku mama zalim nah
pertanyaan kahiji geus terjawab. Ternyata mata ieu mah lalagaan, mata asli mata kolbu. Ketika mata kolbu geus muka, ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga, moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah. Jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu teu muka. Pertanyaan kedua, naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu? Pertanyaan kedua, coba kunaon? Batur mah penjara teh belenggu, asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum, dele ieu, denge ieu, irung ieu dan lain sebagainya. Geus atuh nyana mah di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu, celi ieu, irung ieu dan lain sebagainya. Mama mah ngurusan teh kolbu, ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga, bisa ka mamana. Jelemana di penjara bisa keluar, mata kolbu maka mana-mana, jelemana di kamar, jelemana di masjid, jelemana di penjara, gitu-gitu kene. Sebab naon nyantelna jeung Allah. Buh. Mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah. Ya apiap ka dieu ya. Ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh. Kabeh belajar ka mama. Mama mah teh yang keluar di penjara. Kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal dek di penjara bae. Moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar. Naon sebab? Sebab cenah mah keluar ge henteu guna. Ku pamajikan dicarekan bae. Dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang. Cek Habib Rojak aing dek naon di luar cek yana. Mending di jero lah disumbang cek yana dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum. Aya teh jelema nu di penjara model kos kitu. Eta buktina si eta. Jadi jelema anu geus deket ka Allah mah hirup sarua bae. Kayak kok bisa kos kitu? Lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu, teu kakurung ku zaman, teu kakurung ku tempat. Ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah. Sebab urang mah kasorot ku panon poe, ai Allah mah nu nyieun panon poe. Geus Allah mah teu kakurung ku zaman, teu kakurung ku tempat, Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat, teu kakurung ku zaman ku waktu. Atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah. Akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting. Eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali, dua kali, tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah. Asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh. Akhirna cak nyana urang baralik bae yuk. Baralik penjara kosong. Raja bingung raja. Wah iya kamarana balik cak nyana. Ya ku aing ditingkatkeun deui gaji, embung aing mah hayang gaji ti Allah bae. Panisnya jadi kararieu, iya tah gara-gara mama ngadidik kami. Kadiri ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara, mama mah di jero penjara bae. Batur geus baralik, kabeh penjara yeuh kosong. Penjara geus karosong geus dibuka-bukakeun nyana kabeh pagawena tinggal raja bae. Ieu sanu ngurusan atuh mama. Ieu mah geus nu ngurusan ku mama kajeun, mama mendek jeung Allah bae. Oh, cak mama teh, cak maraja teh. Ai geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae nu mawakeun sangu segala cai. Tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu. Sore mah mawakeun sangu segala geus saminggu cak mama sial aing capek. Aing raja tah lain sieun. Jadi raja bingung. Kita keluar embung. Aduh, itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar teu embung cek nyana geus ngeunangeun jasa di dieu cenah di penjara. Ayeuna mama ge nanya eta raja, "Ku mama bisa jadi betah di dieu?" Betah sebab hirup jeung Allah. Di luar jeung Allah, di jero jeung Allah, teu karasa beurang, teu karasa peuting. Mama madahar sakieu, teu dahar sakieu, geus nikmat jasa. Cek tuan raja coba konsepna naon sih mama? Piwalian dia ya. Asana negara ditinggalkan ya.
Cak mama hiji Tuan Raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka bae ulah haju negeriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gejek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk jaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok kenyahoeun nyana menikmati suasana alam mana gunung mana danau mana leuweung mana gurun manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teu hiber eta manuk tolol manuk goblok cak Tuan Raja teh mah jaka aing bisaan wali aduh Tuan Raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi teh manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jaasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedeg bae kana hate teh mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak Tuan Raja aing besi beuki goblok bae cak nya ya aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hiberan macak Tuan Raja kunaon atuh aing teh manikos terbelenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing udah sok aju kasinggung jak mama manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku Tuan Raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hiberan engke meureunana aing di akhirat ca Tuan Raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi dibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha
babaturan penjara kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pegawai geus mama nek di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek Tuan Raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing ngisi hirup kos mama abi hayang kos mama coba bener hayang sakali dua kali tilu kali ditawajuhan kunyanat ku mama tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah tuh hayangnya jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jadi wali atuh guruna ge wali ini hese ternyata horeganan ieu manuk kurang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku aju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak deka pegunungan apa kasawahan ka huma acenan deka danau deka lembah deka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu daek hiber ieu nu bloon urang kuari mah hirup teh apa majikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah ka eta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolong teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan ditah dagang pantes urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran urang apatul apatili di organisasi pantes artina pantes teh emang nyana mah teu hiber bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka tuh hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus eueuh kasenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ge di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya kuari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji deuk di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna mah ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare nu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak bobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah
geus kakolot dakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabener nama tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloon jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia taruhlah masa muda nama sia gawe taruhlah masa muda na sia dagang taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalaya pake ambalaya geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon ieu nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus dirialdohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik-setik supaya pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya dimerdekakan terus tina dahareun tina ini mun bampaka terus nya nama usaha wali mah setik-setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik-setik ngajauhan makhluk setik-setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah mere lantarannya na usaha menjada wajada di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae kitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menitna nya nama terus bae ka Allah terus dikelilingi kunukunyana dipake ka embung lantaran kuat ai ku Allah dibere kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka nu mantak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teu hiberge deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber keneh bae ieu lah jelema nu pangbloon-bloon akhirna raja dirinya asa asup nasehatna terus bagi dia bagi ibadah bagi mantap bagi dia bagi ibadah bagi mantap kerajaan diserahkeun kanu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh caknya nikmat orenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu mantak ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian suku nah eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranna mahfud
namun daya Kyai ibadah secara batin eta Kyai adalah Kyai Mahfud ngaran pemerintah Mahfud pedagang Mahfud teh Kang den hinakeun Kang den asorakeun Kang den gusrukeun Kang den gejeburkeun kos gitulah menjadi horenganan wali cicing di mana bae ge mere ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajen teh nya geus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terus kadituna ngobrol politik deh bae nyana geus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika orang datang kadinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalnya nyana mantan bupati ketika orang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deh bae ketika jelema ahli ekonomi kajian kuku mage urang namu kanyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi urang ku hari malamun namu ka Elias Pikal sakedeung urang ngobrol nu lain-lainna pasti kabelah dituna mah ngomongkeun tiju bae kajian kuku mage urang lamun namu ka si Supratman sa si Herman katen kesebelasan Persita tiasa karangarana gegeraan sa geraan besok seserian siapa bangun teu nyaho pasti ngobrol kena tentang main bola baik jadi berarti almaru hiji jelema eta teh mah manahaba bareng jeung nu dipake karesep ku nyana resep politik ngobrol politik nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi nyana resep budaya ngobrol budaya kiai ge karesepna fikih ngobrol fikih bae kiai karesepna alat ngobrolna alat bae kiai karesepna usul fikih bae kiai karesepna hadis ngobrolna hadis bae kiai karesepna teh ieu mah karesep nya mah resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara kipudoli atuh eta bae jeung Abi Berojak balik dikasih berapa bib galbengnya dari 10 juta mah 300.000 aja pendi jadi beda 300.000 aja kita balik sorangan beak di jalan budak rugi nya 300.000 beak di jalan di akhirat kana neraka geus pokona pangrugi-rugi na jelema aja pendi guys pokona aduh jangan kayak ngomong yang mal deui cak yang lain guys. Emang di ditu naon bae tuh ngaji pedi ngaji yasin sih emang ngaji yasin di itu karena Allah henteu aja mana aya di pendopo karena Allah tsunami bisa tah ieu ge wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun hirup di mamana ge ngembangkeun ilmu dukun bae wajan ku kumaha ge urang mah ngobrolkeun batu alimaya sungai darek itu bacannya nama lain wo ieu maunahan ieu batu combong lamun ditoelkeun nyileuk ke jelema lamun dikatakeun ngudag ceuk ieu atuh terus bae dukun ngobrol lagi kos kitu bae cenah mah ieu anti tembak ieu anti cukur eta perdukunan mah kos kitu bae mantek sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh lain sambarangan eta mah cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta nu kaluar ti gunung teh eta ngan sakikituna eta mah gunung meletus teh lain deuk meletus naon deuk kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah eta dukun lamun ngomong blon pohara ieu lah cenah kieu cincinna geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna ge geus teu meletus deui pada eta gunung eta dukun geus ngomong pohara amat jadi orang teh ngarasa mau pohara mah teh si cincin bukan ngan sakikituna gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu pohara jasa baheula malamun lampu Aladin digosok-gosok keluar jin ieu ge sarua naon bedana jeung Aladin eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok masyaallah kaluar naon kiai kaluar di dieu sing gerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang kos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian nu mantak
urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Khadir moal kebal jadi wali. Urang moal kebal, urang kadatangan misalnya sesari pidatullah atuh moal kebal jadi wali. Moal kebal jadi wali kadatangan ku wali teh jadi wali sebab lamun mere ilmuna nu aya di hatenya na. Tok urang mantak sok barage. Urang keur cicing di imah. Datang ke urang teh kitu kiai. Udang-udang udah hebat pokoknya. Ngan Golkar. Mal kebal sarua orang yang gusruk bae sarua. Si gade tah. Tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ka urang teh kumaha datangna nyana. Mantak datang kitu Kangjeng Nabi Khadir atuh geus lah moal kebal memenitan jadi wali. Kuneuleuh doang kuneuleuh kajana ngecap saucap bakal jadi wali. Sponsor itu sebab jangan lu dibawa doa ilmu kawalian. Ya Allah ya Rabbi orang kadatangan sakedeung maku DPR. Aju bae. Waduh, guriwol basa salaman sabareut kana ku dari tak. Sabar. Aya jipen mah aya dina dirugi bae. Dirugi bae ngana mah. Datang gubernur bari ditanya, mere sabarang maji boro-boro mere ngana henteu. Tungtung nama hate dangkal dibere henteu. Eta urang kadatangan ku DPR sekali dua kali ngobrol 3 kali teas ge hate. Teas. Lain lalagaan teas kurang-kurang nama kula ge garasa. Asal tas ngobrol bae jeung DPR. Teas hate. Sebab mawana kadinya bae. Ieu pangajian endek dimangpaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak. Aing kajen aing mah di benduan ge kunyana. Tok. Dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu-anuan? Tidak. Bagaimana kiai cenah anu-anuan? Tidak. Urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing. Teu aing mah kajian kumaha ge. Moal. Dek disumbang anu-anu masyarakat dek dibere anu-anu sabaraha cenah kiai nu ngajian. Teu hayang aing mah. Geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur. Entak bendueun ka kula kajian aing mah di bendueun ku nyana saulah ku Allah wae aing mah. Geus ajun nyana ngomong beuh ki uci mah cenah ekstrim nya. Sabodoh ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya. Ye, emang naon gitu. Ditimpa ku bontot sia gua. Ieu mah keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian. Nu mentek atur salamna ge urang lamun diatur salaman kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur kiai anu bunga ka hate. Kiai anu atur salam kiai anu geus ti lokal luar aju ka dieu ka kiai Jawa Weureut peuh bunga. Mesti kiai DPR atur salam sial. Cak DPR teh beuh aing pameunang atuh deuk menang di mana jeung si Manaraka. Dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus sia. Aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu bae aja. Atuh teh jajan ge manusia yang salamet. Aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jangka sorga jadi DPR di Indonesia mah. Sebab naon atuh aing nyaho ja pengkondisian di jerona kajenteng make kopiah make sagala ge jadi jerona mah korupsi. Tetep celi datang teu korupsi bae ge. Emang kumaha gitu di jerona maling. Maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja. Nyaho jasa. Jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling. Emang kiai nyaho jasa. Nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa. Komo di kabupaten mah di urang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T. 5,7 T Tangerang ieu. Emang temen aing nyaho aja teh bagus itu. Aju dikamanakeun ka mana subna atuh nyaho. Nu kudu yang anu sakayu anu anu sakieu. Ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna. Deh. Nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge. Ieu dangkal. Lamun nyana manggil aing nyaho. Sia mah lantaran teh nyaho lah ngomong gitu. Ulah lamun sia ayo pemerintah bro giliran mah dipanggil. Coba terangkeun moal bisa sia. Aing mah bisa ge. Tuh aing teh tuh. Aju takabur betung-tung nama. Ngan nyaho lah, nyana ngobrol misalna, aju pa bener-bener nyahoan kula. Bahwa nyana maling. Ye, mentak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho. Gitu, cenah kieu menang nanti mana? Isu teh mau urang nyaho teh kos kitu. Rahasia perusahaan. Kok kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan ku nyana.
Iya bakar cerita ilmu kawalian suka numernya hokos gitu mana iya mahfud bil harfi bahwa mayu patu bim lepaskan belenggu orang dekat Allah kamu orang geus kolot mah geus wajar lepaskan keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kaya taju ila istighfar cek situ rubaiah istighfar siapa butuh karena di istighfaran sebab naon istighfar urang malalagaan pan nah nu mantak urang kuari nggak istighfaran nu baheula geus aing baheula mah sebenarnya mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian guys kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajian ku kumaha ge naon gitu ngaranna bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah sedangkan dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu eta teh teu bisa dipindahkeun teu bisa pindah sorangan kayak kadeuleu perkembanganna jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakal kos kitu tingkahna ditaekeun ke lamun geus jadi bakal kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuler lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu be lamun ka eta tetangkal be lamun ku urang kakarak dipelak engke ke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang ke sirungan gede berarti perkembangan kahandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkeun ku urang nah eta sarua datang ka kembangan ke lain deui datang ka buahan ke lain deui kitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna meremkeun mata ieu meremkeun mata hate dan lain-lain sebagainya mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qabla anta mutu paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang atuh udah bunuh diri bae lain gitu tetap kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu gitulah ieu mah keur carita horenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu ma'rifat aya nu ngabimbing-ngabimbingna ieulah kudu kaluar tina belenggu lepaskeun belenggu lalaunan sanajan urang teu berthariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae bakal limat kajen kumaha ge ne wa amma ma yufadu wallah